Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Januar Rahimullah di kelas 11 MIPA 2. Di dieu abdi bade ngadugikeun daily activity atawa sapopoe anu abdi lakukeun di bumi salama pandemi teh. Kahiji biasana abdi saparantos gugah osok ngecek HP, ngecek aya notifikasi atawa henteu. Utamana abdi osok ningalian jam telat atawa henteu waktu subuh teh. Saparantos ngecek HP, abdi langsung siap-siap ngalaksanakeun sholat subuh bareng kulawarga. Biasana lamun teu tiluan nyaopatan bareng rai abdi. Saparantos sholat subuh, abdi osok rebahan deui di kasur ulin HP. Nepi jam 7 atau jam setengah 8. Nepi beuteung karasa lapar. Abdi langsung siap-siap ngeda. Biasana mah ari isuk ngeda sareng nasi goreng, endog, atawa sangu bodas. Biasana abdi sebari neda osok nontonan YouTube atawa TV. Saparantos neda abdi langsung kukumbah piring ambeh terjadi beban indung. Kukumbah sing bersih kudu ulet ari ngerjakeun nanaon teh. Saparantos kukumbah piring, abdi biasana ngecek laptop atawa HP aya tugas anu can dikumpulkeun atawa henteu. Sembari siap-siap ngalaksanakeun BDR. Lamun aya tugas biasana abdi langsung ngerjakeun bisi poho. Biasana oge saparantos BDR abdi osok main game sareng Nathanael, Bagas, Ren Hamzah sareng Wiyandi nepi ka asar. Mun sakitu anu tiasa abdi dugikeun, hapunten bila aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.